mata ulah mikiran anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Cek di Ibnu Athaillah dina hikamna, arih nafsaka minat tadbir fama qauma bihi ghairu kaan kala takum bihi li nafsika. Hei manusia, ulah loba ting mikiran anu geus ditangtukeun ku pangeran. Urang masih gak yakin kana bab rizki teh. Padahal Allah nenyeun urang, Allah nenyeun dunia, Allah nenyeun tuangan. Tapi naon urang kudu lieur kana bab rizki anu geus ditangtukeun ku Gusti Allah. Tugas urang mah ibadah ka pangeran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah Allah mah sok gawe mah gawe, terus usaha teraskeun usahana, nu ngaji teraskeun ngajina, nu sakola teraskeun sakolana, ngan di mana wae urang hirup bitip hiji niatkeun ibadah sakitu. Nu damel niatkeun ibadah keur maraban pamajikan, kadek niatkeun ibadah tapi wani ninggalkeun salat, nu nya teu usahan teu maju-maju. Salaki ka sawah ibu ngamparkeun sajadah, salaki ka kantor ibu ngadua di hareupeun Ka'bah, hareupeun sajadah, hareupeun imah, ngadua urang teh.